Hayu besti tah ieu ayeuna mah isuk-isuk teh deuk ngumbah piring tuh. Deuk nyangu teh ieu teh nya si majikomna teh kalah kotor keneh bae dikumbah we heula meh bersih. Samemeh nyangu tah ngumbahan wadah we heula da soalna ieu teh wadah teh tingali ningagunduk sagunung ieu teh tuh tingali geuranan. Lamun teu dikumbahan kumaha da moal bersih tuh pagawean ibu-ibu mah nya besti tah kieu sapopoe na teh. Tapi bae nya besti pagawean anu kieu oge mentak jadi pahala kudu sing ikhlas kudu sing ridho magaweanana ogenan meh meunang pahala tuh. Da pahala mah tuh naon we nu kieu ogenan jadi. Tuh besti ngobrol wae ieu teh nya ngumbah piringna ogenan tereh anggeus tuh. Tinggal asup-asupkeun deui teh nya kana rak piring tuh. Jadilah lega ayeuna mah tuh geus bersih kieu mah besti tuh. Tinggal digantung-gantungkeun tah katelna gantungkeun besti tuh. Hayu besti nuhun tos nongton videona.